kumalangit digitukeun amak henteu sabab lamun langit ngadat ka bumi nurug sakurang itu sok ayeuna lamun langit amekeun pada dikitu-kitu turun panon poe hiji digulutuk-gulutuk ka umal kampung hancur ka semua itu teu gelut ngagulutuk-gulutuk teh panon poe nya musim panas panon poe aya di langit kaopat loba jalma nguhan kepanasan komo lamun digulutukeun ka lepur wah gaya domba teh teu dipuncit belum tutu itu matak langit teh amekeun itu malah cek langit ka bumi oh anjeun ngahaokan kami teh rek ngabejakeun pangaboga nya cek langit lamun pahitung-hitung kadinya mah luhur keneh kami jeung tibatan anjeun hiji kami madijieun ku Allah dituna ge di luhur da teu aya langit dianap cirina eta di luhur keneh langit saur langit itu di kami aya panon poe di anjeun mah eueuh di kami aya bulan pan di anjeun mah teu aya di kami miliaran bentang digawe nage teu aya hiji buatan jelema di alam dunya nu jag-jag kawas bentang lempangna itu eta teh jigana mah jiga caricing Bu bentang teh padahal kecepatan bentang di arah timur ke barat teh itu sadetikna teh 865.000 kilometer per detik teh da moal beunang diberi ku kapal ge ku jauh juga alon teh gitu ngambil teh perjantan sok emang ka langit ka-7 ai kudu bukti wae mah itu Arulin Matak cek bumi luhur keneh derajat kami daripada anjeun